Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Hayang Beunghar. Ieu dongeng para mitra karangan Kileuksa ayeuna nincak bagian kadua. Mangga atuh para mitra atuh etang-etang hiburan pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca ti studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Kileuksa dina bagian kadua. Para mitra anu mulia, barang keur jongjon kitu harita teh para wargi, aya nu asup kalayan teu bebeja ari direret teh lamang kamin anu ngahaja datang isu keneh bari jeung ngahaja asup teh teu bebeja da pantona bisi ditutupkeun atuh meuni keheul maiot pok nyarita. Sia, hayam salos-los ka imah barina oge, halik nyingkah itu. Kitu pokna teh atuh para mitra Mang Kamin teh nganggap hayam ka Mang Kamin. Dabongan teu boga tata krama. Puguh Mang Kamin meningah heab hatena asa dihina ku mitoha. Tapi teu ambek sabab inget kanu ka anak anu ngariung limaan keur meujeunna burai. Punten, Mak. Mang Kamin nurutan hayam jago kongkorongok dabongan ku mitohana disebut hayam. Atuh meningah hulang mak iot teu nyangka yen minantuna bakal bandel siga kitu. Tungtung nama diantep pe Mang Kamin teh teu diajak nyarita deui. Gek Mang Kamin diuk dina palupuh teu jauh ti lawang panon melong ka anakna nu bungsu, nu harita keur ngahep-hep bangun ripuh ngan aya untungna kasakitna rada mending teu matak hariwang teuing. Ting akang teh goreng-goreng ge salaki. Takulantaran kitu ayeuna mah ulah kamalinaan teuing. Hayu urang ka imah deui da butut-butut ge boga urang teh, cek Mang Kamin bari neuteup ka pamajikanana. Kama iot mah teu ngareret-reret acan siga nu ngahaja teu malire da puguh jengkel. Nya nuhun aya keneh kepikiran kitu Makang, tapi kuring teh inget wae ka budak nu batan sakieu. Melang bisi kumaha onam. Tah kulantaran kitu kapaksa nurut ka kolot miluh ka dieu teh ngarah teteg hate, jawab Bi Iting terang-terangan. Kituna teh bari ngareret ka indungna kawas menta dipangjawabkeun. Ma iot surti pok nyarita kalayan tatag. Ieu kami ge nyaho yen si Iting teh pamajikan maneh. Nu sacara sah dikawin ku maneh, kalayan diwalian ku bapana Bareto. Basa memeh maot ya, tapi ari nempo kaayaan kitu mah. Kami teh moal ngidinan atuh lamun si Iting rek diwapa deui ka imah maneh. Heuh kami libikeun tapi aya syaratna. Kitu ceuk ma iot nyarita bari pepeta. Nuhun mah kumaha syaratna? Kahiji maneh kudu ngarowah adat, kaduana kudu bisa nyumponan pangabutuh kula warga. Urus sing bener, paraban, pakaian, didik jeung bawa kana jalan anu lempeng jeung bener. Sabab maneh teh geus kolot, kuduna geus bisa milih mana nu salah, mana nu bener. Teu kudu dipapatahan deui, sabareto ge cukup ku tukang sawer ditambah deui ku panaib. Mepelingan ka maneh ta ayeuna kari ngajalankeun sakitu syaratna teh. Jawab ma iot tegas paroman teriuk-riuk tetep kereng pikasieun. Tu meningah hulang Mang Kamin lantaran syaratna berat teu kaijir ari ayeuna-ayeuna mah. Tapi kulantaran hayang kumpul jeung anak pamajikan pok ngajawab kalayan tenang estu ngayakinkeun. Ulah salempang mah kuring ge geus sadar ayeuna mah da kuring ge boga pikiran atuh. Sarta boga pamadegan kuring oge. Kekeun anak jeung pamajikan urusan kuring, mama teu kudu ngilu riweuh, Ma. Sakitu we, Ma. Nah, bener, Kamin. Moal ngabobodo sia ka kami. Awas sia lamun bohong. Moal bohong, kuring rek usaha ayeuna mah. Heuh, ari kitu mah. Tapi lamun maneh teu bisa nyenangkeun ka pamajikan, ulah miharep anak kami pulangkeun ka kolotna, bari moal surat talak sakalian. Serahkeun si Iting rek disangsara mah. Karunya sakitu amanat kami, kada ingetkeun ku manehnya. Mangga marek diingetkeun ku kuring, tanggung jawab pokona malah. Eta amanat moal burung inget, najan nepi ka paeh oge, ayeuna mah idinan we ku emak si Iting jeung anakna dibawa balik ayeuna. Cek Mang Kamin bangun teu sabar manehna nyanggupan kana amanat ma iot. Jung ari geus kitu mah,
kadek lamun semua bohong sia. Nuhun pisan kuring moal bohong ieu ting balik ding. Cek Mang Kamin bari ngareret ka Biiting nu ngahulang bingungeun. Ting geura milu ka ditu ka salakinya neh. Ngan omat lamun salaki maneh tetep aya kitu buru-buru minta diserahkeun sarta balik ka imah ka emak. Sakitu amanat teh emaknya. Biiting teu nemalan. Manehna jiga malaweung, tapi teu burung nangtung rek beberes ngumpulkeun urut simbut jeung pakaian budak. Terus dibuntel ku Jimpo dibantuan ku Mang Kamin. Ari budakna carolohok teu ngartieun, malah si Cika teu ngiceup-ngiceup lalajo kolotna kitu teh. Akhirna harita keneh Biiting jeung anakna dibawa ku Mang Kamin. Dibawa deui ka imahna nu maranti bari mawa harapan anyar. Biiting teu puguh rarasaan sabab can yakin kana kasanggupan salakina. Jeung deui ngarasa melang bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Tapi teu ngomong naon-naon sabab geus kitu milikna kapaksa tumarima kana eta kanyataan. Di harita Mang Kamin memang bener eling karesepna dina ulin nguseup urusan nguseup di eureunan. Malah jejeurna para mitra dibeulem ka hawu disaksian ku pamajikan jeung anakna. Saterusna Mang Kamin diajar usaha pipilueun ka batur. Milu kuli macu jeung nu sejena malah kungsi ngalasuluh. Tuluy dijual ka kota, atuh anakna nu bungsu maju ka cager. Lantaran dikeureuyeun di ubaran, bari disuwuk ku dahareun nu ngareurna. Puguh Biiting ge bungaheun lantaran salakina bener-bener eling. Nuhun Gusti geuning aya mangpaatna tindakan mak teh. Sabab ti harita salaki aing jadi daekan teu ku uleuun jiga ti heula. Muga-muga we sing saterusna ulah kanceuh deui ka sakit kedulna. Cek Biiting dina hiji mangsa harita teh pasosore. Kira wanci sariak layung. Anakna keur arulin di buruan nu bungsu mah teu turun da bisi karugrag. Mang Kamin can datang harita keur kuli macua di Haji Asik Apikin. Ngomong ngolah sawah nu deket muara geus 4 poe kulina balik sok burit-burit bae. Mun datang ka imah geus matuh mawa timbel. Deungeuna lauk asin para wargi sadaya. Asin goreng make tipung ditambah ku jajabur sejen. Lamun bapana datang barudak kacida atau heunana, kitu de indungna lantaran asa karasa nikmatna hirup teh ari kitu. Barang keur kitu kurunyung Mang Kamin datang atuh Biiting ge meuni curinghat. Anakna melong ka bapana bari seuri semu atoh. Mang Kamin sarua ngarasa bungah ti kajauhan geus nyerenge seuri. Nama tu arungah ka imah urang ngaguar timbel, cek Mang Kamin sanggeus aya hareupeun imah. Terus ungah katepas dituturkeun ku anak-anakna terus ngariung siga nu barungah naker. Menang naon ayeuna teh Kang Kamin, naon nu dibuntel? Biasa we tinggeusina timel jeung uras. Kop dalahar kainya. Da akang mang geus di sawah tadi akang rek mandi heula bisi meuni asa carepel awak teh. Jawab Mang Kamin bari tuluy nangtung deui leos kacai. Biiting ngariung jeung anakna ngaguar bebeunangan bapana timel anu keur soranganeun teh di dahar ku genepan. Nyatana Biiting jeung anakna nu 5, tapi teu matak jadi pikiran bungah nu aya lantaran kakarabeh dieu ngadahar hasil usaha Mang Kamin nu nyanya. Liwat magrib Mang Kamin jeung Biiting dariuk di tengah imah. Barudakna sawareh geus sare, sawareh deui keur arulin bangun anu anteng naker. Teu malire ka kolotna nu keur ngobrol. Sabaraha poe deui macul teh di Pak Haji teh Kang? Nalila kene atawa geus anggeus? Cek Biiting ngamimitian nyarita. Nyaeta akang teh bingung sanyana mah sabab pagawean ti Pak Haji teh geus beres. Isukan mah tangtu moal boga pagawean mangkaning can aya nu rek molah deui ieu teh. Dan nu sejen geus aranggeus. Jawab Mang Kamin meuni ngalengis, manehna bingung ku pausahaan keur saterusna. Nyakeun wae atuh ari anggeus-anggeus mah neangan deui atuh nu sejen pagaweanana. Nyaeta can katoong ting di mana deui nu aya pakulian di atunya. Nya ulah kana macul wae atuh Kang, kana naon we da loba. Pokona mah asal anu halal jeung teu ngarugikeun ka batur. Urang mah teu kudu hayang totomplokan asal mayeng we keur maraban barudak. Biiting teu weleh mere pepeling jeung ngahudangkeun sumanget nu jadi salaki. Tapi Mang Kamin kalaka ngahuleng ari sabab manehna geus seunggah ti sawah keneh. Bingung mikiran ka hareupna mangkaning ayeuna geus karasa. Kuli macul kacida capena da puguh geus tuman ulin.
milu ngalakai atuh Kang sakalian jeung Mang Itam ka ditu heug jual ka pasar. Biting ngajalanan deui ngarah teu pahulang-hulang. Teu bisa ngalakai macan kailmuan bisi cilaka ting. Apan diajar heula da matak moal matak paeh atuh da batur ge bisa geuning. Ceuk Biting rada muncereng lantaran salakina geus mimiti mantangul hese diajak badamina. Lain sieun kupai tapi akang mah hoream ari kudu ngalakai mah komo ieu ngalana sok kaleuweung. Kumaha lamun ditangkep ku manor apan ceuk pahu ge ulah sok ngalaan kai ti leuweung anu nagara bahaya. Sabab sarua jeung nyieun picilakaeun urang sorangan. Mun leuweung gunul tangtu bakal kajadian banjir dina usum ngiji. Kajadian kagaringan dina usum halodo. Tak kitu ceuk paku ge kami mah ngadengekeun basa kumpulan. Ih, kalah ngalantur ka mana wae ngomong teh kuring mah ngarti kana kitu teh dari maling mah memang ulah tapi Mang Itam apa antara malingan kai nu ti leuweung. Manehna masok ngalati tanah milik kitu ge lamun aya nu nita. Cing atuh ulah diaya-aya teuing alasan teh Kang. Sabab jalan usaha maloba kana naon we atuh asa urang daek. Biting geus mimiti jengkeleun ka salakina nu ngomongna sok ka mana bae ciga nu hayang mengkolkeun obrolan sangkan teu nyaritakeun urusan usaha. Kieu Iting nusanya namanya akang teh geus capek hoream kana usaha leutik. Mun bisa mah hayang neangan pausahaan sejen nu sakira gede hasilna. Akang mah kabita kudu baleunghar cigana teu senang geuning hirupna. Ih, kalah Kang ngalamun ari diajak badami teh. Hese atuh nu kitu mah Kang. Sabab boro-boro hayang beunghar jiga batur hayang cukup ge hese geuning urang teh cukup dahar ge. Jeung deui batur mah pangna baleunghar jeung sarenang teh apan gartol usaha. Rajin neangan rezeki ku sagala cara. Ari akang pan kuli ge embung rek ti mana bisa beunghar. Ulah wakat tangah teuing hirup makang jalankeun heula nu sakira kadada kaduga ku urang. Ulah nempo nu saluhureun, nempo mah nu sahanapeun. Terus usaha sing bener, sing jujur, sing rajin. Teu kudu hayang beunghar asal kacumponan we pangabutuh kuring mah kitu. Mang Kamin unggut-unggutan tapi batina mah ngalayang kanu angang. Omongan pamajikanana jiga nu teu kadenge asup tina ceulik kenca bijil tina ceulik katuhu. Saeutik ge teu aya nu nyangsang dina pikiran. Sabab Mang Kamin geus mimiti malaweung deui teu kaop manggih kabingung sok terus ponok pikiran beak pangharepan. Kaharti henteu Kang Kamin? Kaharti. Majawabna ponok tuluy ngalinting daun kawung hayang udud bari ngalamun. Kudu puguh ngarti teh ngarti kumaha. Nah, kalah Kang ngahulang geuning. Nya heuh, ulah cangah kudu tungkul pan kitu lain. Mang Kamin keheuleun panonna molotot bari kekerot. Biting meninggal lenyap ngarasa paur bisi kasakit salakina kanceuh deui. Kasakit ngedulna biji deui tangtu kaayan rumah tangga. Nu kakararek menyateh bakal awut-awutan deui tungtungna Biting cicing teu wani nyarita. Nu leuwih panjang bisi matak jadi pasea. Kaayaan beuki peuting di luar geus simpe nu kadengengan ukur soragaang jeung jangkrik. Barudak geus jempe tinggoledag sare ngajajar opatan. Dan ubung sumah gigireun indungna ari Mang Kamin ngarobah diukna. Nu tadina ngajemprak sila jadi cumagug nangkep tuur. Panon molohok kala langit sedengkeun lamunan kumalayang kanu anggar. Kocapkeun isukna Mang Kamin jeung anak pamajikanana geus nyararing. Malah geus ngariung hareupeun hawu ngadon siduru. Mang Kamin ngajentul dina jojodog bari tangah. Nempokeun haseup anu mulek kaluhur. Pikiran geus kumalayang deui kanu teu puguh hayang senang jeung hayang beunghar tapi kana kuli ngedul kana usaha teu dapekan. Reka mana liar teh Kang Kamin? Biting nanya siga nu panasaran. Moal liar ayeuna mah ieu wani asa carape rek cicing we lah. Nya kajeun ari capek sapoe mah nya. Ya awak lah jadi pokona mah ulah cicing teuing. Wayahna atuh golodog omean bisi barudak ti poros meuni geus reyod eta golodog. Biting ngingetan deui ka salakina yen golodog ruksak geus sababaraha kali nyarita tapi teu dipigawe wae alesanana rupa-rupa. Heug ke pabubeurang lah urang ganti sakalian awina rek ngala ti kebon emak. Sok loba awi tali nu aralus lain. Heuh keun bae da moal naon-naon mage ari keur pakeun urang mah.
mun rek ka kebon sakalian ngalah suluhnya Kangnya. Suluh geus beak. Heug atuh. Jawabna teu geugeu jiga nu teu ngeunah. Dititah kitu teh jep-jempe deui nu kadengengan seeng anu saheng. Barudak cameot si Duru meninga jajar opatan. Marelong kana seuneu anu ngabebelah di hawu. Sanggeus asak nyangu Mang Kamin ngajewang bedog anu ngagawing dina paku. Leos ini treka kebon awi maksud nama sakumaha nu geus dicaritakeun tadi. Harita kirawan cihaneut moyan. Mang Kamin lempang sorangan bangun tenang. Bari ngaganong leungeun siga nu tumaninah naker. Ari jalan nu disorang ngaliwatan astana, da kebon awi mah tonggoheun astana. Kiduleun lembur barang tepi ka astana breh nempo pasaran nu anyar keneh. Dijieun tina awi atuh reg Mang Kamin eureun. Cek aki lamun nyeun jejer useup tina awi urut pasaran, bejana sok bangenan cenana nya kitu. Jeung tibatan ngala awi ka kebon, geus we ieu pake. Sarua jiga nama. Cek Mang Kamin ngomong sorangan panon melong kana pasaran nu anyar keneh ngagoler teu jauh tina kuburan anu taneuna beureum keneh. Mang Kamin teu loba pikir serepet-serepet ngalugas bedog terus leumpang lalaunan. Ngadeuketan eta pasaran sanggeus tepi terus ngadekan talina. Atuh sakedeung geus awut-awutan pasaran awina di paut hiji. Hehe. Kabeneran ye ieu jeung tiis ku angin lah. Ning sakalian we dijieun di dieu moal anu ngaganggu batur mah. Geus kasarawa. Mang Kamin teu loba pikir gek diuk terus nyieun jejer useup. Yakin kasakitna kanceuh deui lantaran geus inget kana nguseup karesepna. Panon poe beuki luhur panas meuni moreret nyaangan alam dunya. Manuk-manuk recet di sarada bari pating araclog dina dahan samoja. Nyaksian Mang Kamin nu keur ngadeluk nyieun jejer deukeut kuburan. Kira-kira wanci manceran. Memang dua jejer meuni luis di alus-alus. Siga nu bener-bener bangenan ieu mah ye. Ari sabab ayeuna teh kabeneran poe Jumaah, tang tu hasilna ge nyugemakeun ye. Keunah kerek dicoba sekalian. Nanya bangenan tau henteu. Tapi kumaha mun ngaganti ieu golodog ye, da hoream ngalawi waya kieu mah. Mang Kamin ngahuleng manehna mikira dalila lantaran hoream migawe tugas. Tapi ari ku pamajikan sieun bisi katanyaan red kana awi urut pasaran. Barang disidik-sidik jiga alus keur ngaganti golodog nyeh seuri sorangan. Nah, make kudu bingung-bingung. Jeung tibatan ngalakan jauh mentak naon awi urut pasaran gunakeun lah. Sarua wae ieu ge malah leuwih kuat awi surat nu karolot. Bener lah. Mang Kamin teu mikir deui jung nangtung tuluy ngumpulkeun awi urut pasaran. Di pilihan nu aralus dibeungkeut dihijikeun. Geus kitu regenyang dipanggul leos balik bari teu poho jejerna dibawa. Barang datang ka lembur jalma-jalma urang dinya keur ngajalankeun salat Jumaahan. Ari Mang Kamin kakara datang ti astana. Mawawa ari surat pasaran urut pasaran ari datang ka imah pamajikan jeung anakna keur areuweuh. Arulin ka imah mah ieu trek marenta jambu atuh tumaninah Mang Kamin sabab moal aya nu ngaganggu ka manehna. Para mitra anu mulia, harita Mang Kamin tuluy nyarita. Kabeneran bebenyit areuweuh lah. Aing bakal jong-jong digawe ngaganti golodog ku urut pasaran. Sarua we ku ieu lah moal matak naon-naon. Beres ngomian golodog aing rek nyobaan jejer anyar, tangtu hasilna mucekil. Ceuk Mang Kamin ngomong sorangan tuluy nu awi deukeut golodog. Kalayan teu malire kana kacape prak digawe deui golodog anu geus ruksak di ruag. Tuluy diganti kuno anyar bahana urut pasaran teh. Tetela kana pagawean mah bisa Mang Kamin teh. Hasil pagaweanana alus jeung kuat ngan hanjakal boga sifat kedul jeung bosenan. Beres ayeuna mah. Mainu nyangka yan awina urut pasaran pokona mah kuat we jeung goweg. Ulah matak ti poros barudak tah ayeuna aing kudu nyadiakeun deui korang. Meungpeung beurang keneh nyalah mending nguseup ayeuna mah. Sanggeus miceunan awi pemotongan jeung miceunan runtah sejena Mang Kamin sasadian useup jeung korang. Sanggeus sagala rupana tarapti leos indit ngajugjug ka walungan Cibuluh. Muruh hiji leuwih nu pernahna kalireun pamandian teh.
didinya loba laukna nucan kungsi bareunang kumang kamin harita gede harepan lantaran boga angkeuhan yen jejeurna pangenan. Bareng jeung kaayaan kitu Biiting keur uplek ngobrol jeung indungna nyaritakeun kalakuan Mang Kamin nu ayeuna geus robah deui. Maiyot hariwangeun sok sieun Mang Kamin siga baheula. Kade sing waspada nyai. Lamun si kawin tetep ngadul jeung balaweng teu kudu panjang mikir bawa barudak ka dieu. Ulah balik deui ka imah tuman. Keun sina karasaeun narek nyusul ka dieu atawa moal. Lamun wani nyusul rek dicarekan ku mama tuman, lalaki kitu patut manana haon. Ceuk Maiyot bari ti pepereket cigana mah keheul pisan ngadenge kitu teh. Sabab geus lain sakali dua kali. Lah keun meh heula emak sugan meh eling deui daina ge. Teu usah sotenan capek cenah jeung deui teu aya nitah nu macul. Sugan we ari ka hareupna mah daek de usaha, cek Biiting masih kene mihak ka salakina. Bisi indungna nyarekan teu puguh siga nu geus-geus. Heueuh ka Harti. Tapi lamun sakali-kali deui jiga bareto, ulah rek dibere hate, buru-buru tinggalkeun. Mun manehna nyusul geuwat we menta diserahkeun. Teu kudu hese-hese ka jelema kitu mah tuman. Tapi ari ayeuna ka mana? Maiyot nanya deui panon melong ka Biiting. Di titah ngomean golodog ku kuring, da golodog geus ruksak mah bising barudak ti poros. Ngan awina di titah ngala ti kebon emak, da ka mana deui atuh meuli teu boga duit tah kitu poe ieu teh. Nya teu naon atuh keun bae ngalawi ti nu mage. Da sarua bae dipake ku anak mah. Syukur mun si kami daek merhatikeun kana kaayaan imah nu hartina geus mikir meureun teh. Ceuk Maiyot rada atoh di bejaan kitu teh. Ngan eta we emah rada hese diajak badah mina Kang Kamin teh. Sok ngalawan wae jeung dinemalan terapi kahartieun. Ceuk Biiting deui ongkohan ngabelaan ka salaki. Tapi sok ngabejakeun kakuranganana. Nya keun bae. Teu kudu dipikiran eta mah kari ngadagoan buktina we. Lamun bisa ngarobah adat harti namanya tinggalkeun tinggal terus rumah tanggana mun bisa ngarobah adat. Tapi lamun teu bisa ngarobah adat teu kudu mikir dua kali balik we ka mak. Da moal disasaha najan masa beulah sasemprek oge kuat keneh maraban anak incu mah. Teu kudu salempang pare loba keneh. Ceuk Maiyot nangtang meuni keukeuh menta diserahkeun anakna. Bisi sangsara kapapanjangan meureun. Nu ngobrol kasapih ku si bungsu nu ceurik dituturkeun ku lanceukna nu marawa jambu batu meuni arasak. Budak diupahan heula sanggeus jempe pok Biiting nyarita deui. Rek balik we heula mah bisi Kang Kamin hayangeun nginum moal burung geus datang wayah kieu mada initna isu keneh. Heujung atungan kade sing inget kana amanat emaknya. Mangga mak. Geus kitu mah leos Biiting balik dituturkeun ku anakna. Meningaleut tukangeunana ari nu bungsu di ais. Barang datang ka imah salakina teu kasampak. Da geus init kawalungan rek nguseup mimitina mah rada ngahuleng teu ngarti. Tapi barang red kana golodog anu geus alus hatena teger deui lantaran yakin salakina ngajalankeun pagaweanana. Tah geuning geus anggeus golodog teh mah ka jero barudak. Teu kudu paur ayeuna mah da golodogna geus alus. Ceuk Biiting ka anakna. Barudak meneting kalacat unggah bangun bunga. Lantaran empo golodog geus wobeg deui terus ka tengah imah. Kadenge brug-breg lalumpatan. Ari Biiting tuluy ka dapur rek mirun seuneu tapi alak ilik neangan suluh teu manggih. Ngan ukur aya awi pamotongan saeutik. Aya-ayana teu ngalah suluh kitu meuni teu aya hiji-hiji acannya. Nah kaman ari Kang Kamin apan teu boga suluh ieu teh. Biiting para wargi sadaya gegeleneng ka salakina lantaran suluh teu ngalah. Atuh mirun seuneu ge para mitra teu tulus terus kaluar rek nempo ka pipir sugan aya. Tapi tetela teu aya pisan tungtung Biiting ngahuleng mikiran salaki. Piraku ngan ngala awi wungku na teu kaburu ngalah suluh kitu. Tawa ayeuna keur ngalah kitu da geuning eueuh di imah. Nya meureun keur ka kebon awi rek ngalah suluh. Da sok loba calokop di kebon awi oge aya sekalian gur mah. Ceuk Biiting bari terus ka jero. Gur mirun seuneu ku suluh saaya-aya maksudna marek naheureuh cai keur nyampakeun salaki bisi hayangeun nginum. Di dagoan nepi ka wanci asara Kang Mang Kamin teu aya bae. Malah mah teu aya bejana acan. Biiting mimiti curiga lantaran Mang Kamin kamalinaan geus burit teu aya wae balik. Tapi can bisa nangtukeun ka mana salakina
tapi kahariwang magis aya bisi salakina cilaka. Biiting para mitra ngariung jeung anakna ditepas ngadaguan datang namang kamin. Nepi kawan citunggang gunung teu aya bae atuh jadi teu ngareunah cicing biiting teh. Rarasaan teu para rugu hate pating sareblak. Aya-ayana ka mana bapa maneh atuh Mimin? Wayah kieu can datang keneh, piraku ngalasuluh lila-lila teuing. Cek biiting ka Nyi Mimin anakna nu cikal, nu harita keur diuk bari ngalamun. Museup deui meureun emak, jawab anakna jiga nu seukeut perasaan, padahal leutik keneh umurna can leuwih ti 10 tahun. Adi-adina laleutik keneh da anakna karep pisan. Buah nya da bapa maneh teh karesepna kana nguseup. Cilaka mun nya kitu teh Mimin. Lah kasakitna kanceuh deui kumaha ngubaranana atunya. Cek biiting para wargi harita teh bari ngusap beungeut hatena geus teg we nyangka nya kitu. Da asa jadi diingetan kudu jadi anakna. Jep jarampe deui biiting jeung anakna teh anu nyarita. Ngariung ditepas marelong ka jalan ngadaguan Mang Kamin. Sedengkeun nu di daguanana harita masih kena aya di walungan, can mikir-mikir kabalik. Da panasaran hayang ngajajal jejer anu anyar teh. Harita para mitra Mang Kamin geus meunang lauk, korang geus aya saparapatna kaeusian. Laukna rupa-rupa aya bogo, beunteur, parai, sengal, jeung jeler. Atuh beuki burit kalah beuki betah nguseupna lantaran asa leuwih kerep, anu meunangna nu matak Mang Kamin poho kabalik da resep nguseup. Tete lah bener omong kolot jejer urut pasarana bangenan. Buktina ayeuna aing teh untung bagja ye untung ye mah ye. Cek Mang Kamin ngomong sorangan kituna bari ngasupkeun beunteur kana korang nu bieu kakara meunang. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra kaum dangu. Kaayaan beuki burit panon poe geus surup belah wetan kadenge sora tongeret meuni baleger. Patemalan jeung baturna di kulon kadenge sora manuk meuni recet bari pating kaleper ngadeuketan ka tempat monokna. Beuki lila beuki reup-reupan. Harita teh tungtungna poek beurang kaganti ku peuting. Aduh poek ieu kumaha balik ye. Teu karasa dipake nguseup malah mangkaning keur meujeuhna bangenan ye lebar teman. Mun teu poek moal kabalik aing teh. Ceuk Mang Kamin bari cengkat terus rarat-reret ka hilir ka girang. Teu aya nu katempo ngan kadenge sorana cai wungkus seah ngaguruh mata ketir. Kalayan teu loba mikir leos Mang Kamin balik teu ngurus mandi heula, da sieun kaburu poek manten. Mangkaning langit rada angkeub teu aya bentang kakarage hanyat ka sisi walungan. Cikiki kadeng anu seuri sorana ngirung mata kukurayeun. Kebeg Mang Kamin ngarenjag reuwas. Terus ngalieu ka tukang barang breh aya nu bodas-bodas keur mani di walungan. Kadenge kukucuprakan. Harita teh puguh Mang Kamin ngaleper bulu punduk ngadadak pting puringkak beungeutna meuni asa kandel. Naon teh kunti kitu teh? Yeay, Mang Kamin ngadeg-deg bakat kusieun bulu punduk meuni muriding asa kandel. Mang Kamin hayang lumpat tapi suku asa ngojot meuni ngujet. Tungtungna ngarayap bari ngadeg-deg jajantung ratu ngariting sareblak. Kadenge nu seuri mata kukurayeun, malah asa ngadeuketan para wargi sadaya. Harita teh ka Mang Kamin seak-seak sada aya nu ngeprakan jukut gigireun Mang Kamin. Tapi teu aya naon-naon puguh we Mang Kamin meuni ngadeg-deg siga nu kabulusan, korejat nangtung maksudna marek lumpat ka imahna. Tapi kakara dua lengkah cetrukna jong batu plug labuh, useup maceleng kurang murag. Aduh, tulung. Mang Kamin jejeritan menta tulung sieun jeung keung nu taya papadana. Cikikik aya dudini seuri. Asa leuwih deukeut ka Mang Kamin atuh beuki sieunneun manehna teh terus hudang deui, berengbeng lumpat kurobas kubrag grag-grag kana gawir. Atuh roroesan hayang hudang suku tiporos kana tumpukan regang-regang awi. Anu geus gararing Mang Kamin gegerungan bari uyup ayap hayang hanyat. Aduh,
cilaka curi gini cek Mang Kamin tuluy ngarayap deui ka jalan kaayaan beuki poek puguh we para mitra tambah ripuh jeung sangsara ka nyeri jeung ka capek teu dirasa sanggeus tepi ka jalan harita keneh para wargi sadaya terus lumpat meniti babaranting hayang buru-buru jauh ti sisi walungan Mang Kamin lumpat bari dijajapkeun ku sora angin nu ngaguruh dituturkeun ku sora nu seuri menici cirihilan mata kukurayeun najan bari jeung poek oge para wargi akhirna Mang Kamin anyog kaburuan imahna tapi barang rek ungah ka imah meninga jenghok bakat kureubas sabab dina golodog anu ngajepat bodas ku kuncungan jeleng Mang Kamin mundur deui lantaran teu wanieun ngadeuketan kana golodog tolong aya jurig Mang Kamin ngagorowok bakat ku sieun puguh tatanggana ting rarenyag tapi teu aya nu wani kaluar da sieun ku jurig jeung deui kaayaan harita mewang kacida keungna ti mimiti sareupna aya sora nu matak sieun Mang Kamin ngadeg-deg bari mureleng kanu ngajepat bodas sakujur awakna ngagibrig bari mandi kesang panon buncelik kawas nu kabeureuyan sedengkeun anu ngajepat bodas meuni teu usik-usik cicing kawas nu ngahaja ngahalangan sangkan Mang Kamin teu bisa asup ka imah kocapkeun biiting harita can sare ngan anakna geus aya nu sare ti luar dua deui masih keneh cunggelik barang ngadenge nu ngajerit di luar kacida pisan reuwaseunana sabab aya nu nyebut jurig ae nasaha di luar teh mimin sada bapa maneh geuning cek biiting ka anakna nu harita ngadeg-deg sieunun panon melong kana panto nyi mimin teu nemalan kalah ngadeg-deg bari nyekelan ka indungna naon di luar atunya cing daguan heula min marek nempo kaluar aya naon atunya aya wae biiting nangtung anakna muntang sieun ditinggalkeun tungtungna nurutan nangtung hayang milu biiting ngadeuketan kana panto kolotrak burai bukapan muka panto barang red kana golodog kuak biiting ngajerit bakat kureuwas aw jurig brug panto ditutupkeun terus ngarontok ka mimin dibawa ka tengah imah jempe di jero teu anu kadenge sabab biiting ngahep-hep bari ngeukepan anakna nu bungsu sedengkeun nyi mimin nyusup kana kelek indungna ngadeg-deg sieunun ngaso heula para mitra ngaso para mitra kaum dangu di luar beuki mata keung harita teh para wargi jempling tayanu kadenge lila-lila aya sora anjing nu babaung meuni pating cungungung mata kelawang teruy ditema ku ngahiukna angin ngagelebug mata keung jeung geueuman jalma-jalma urang Cikarang meuni jempe tayanu wani ngulampreng puguh Mang Kamin meuni ngadeg-deg manehna ngajanteng keneh di buruan rada anggang tina golodog da sieun kudu ngajepat bodas Kumang Kamin ditegaskeun tetela jiga mayit menang mungkus ku boe sirahna ku kuncungan ngajepat dina golodog nu awina urut pasaran. Duh gustina kudu kumaha tu ari aing jeung tiris dilah. Loba reungit meuni napuk, duh sukunya nyautan kunaon atunya ieu teh. Ceuk hate Mang Kamin bari ngadeg-deg terus luak lieuk susuganan aya batur. Tapi simpe taya nu ngulampreng darona ge can barijil keur meujeuhna kagok. Mang Kamin mikiran pilampaheun hayang asup ka imah tapi teu wani. Harita teh para mitra kapan to hareup da puguh dihalangan kudu ngajepat bodas. Tungtungna nguriling ka beulah kidul kateyep kanu poek maksudna rek asup ti lawang pawon. Najan bari jeung sieun akhirna tepi kanu dijugjug terus ka keterok. Bahkan panto bari ngageroan ka pamajikanana. Ting. Buka panto ye, buka panto. Cenah. Tapi teu anu ngajawab da biiting kalah ngahep-hep ngeukepan budak. Anu ngajepat bodas kacipta bae kokolebatan para mitra dina kongkolak mata. Kaayaan kacida geumeunana jeung ti iseun asa di astana. Ting, buka panto ya Kang datang. Mang Kamin ngagorowok meuni bedas tapi keukeuh teu aya nu nemalan. Atuh keheuleuan Mang Kamin tegap kana cangkeng maksudna rek ngalugas bedog. Tapi mending ngalenyap sabab bedog teh eueuh sigana murag basa keur lumpat.
Malah korang nu diisilau ki eueuh da talina pegat basa labu. Cilaka kumari geus kieu ye. Mang Kamin ambek kapegung rek asup teu bisa panto ditulakan ti jero omni page. Mang Kaning kasieun beuki namahan suku nyorocot beungeut pias. Kuntu norok tok siga nu kabulusan barang keur luak lieu kadenge anu leumpang di pipir imah. Sada nu berat pisan ni bleg-blegan puguh Mang Kamin ngajenghok. Masya Allah, aya naon ieu teh? Lah, tuluy direret barang perih anu bodas-bodas ngabeleg-beg maju lalaunan. Awakna ngagigeg heuras jiga robot. Rai bulu punuk Mang Kamin muringkak leuwih rongkah bataman awakna ngageter. Cilaka. Naon jurig teh? Mang Kamin ngomong balaba-belebeb. Panon buncelik para mitra leungeun ngaleper. Tapi tina awahing kusieun jeleng luncat kaburuan berengbeng lumpat deui ka hareup. Rek asup ti lawang tepas barang geus tepi jeleng mundur deui ka tukang lantaran nu ngajepat bodas aya keneh. Aduh. Tolong aya jurig. Mang Kamin gegeroan menta tulung tapi teu anu malire lantaran sararea geus sieunneun taya nu wani kaluar ti imah. Para mitra anu mulia, keur kitu atuh para mitra kadenge nu seuri nyikikik. Harita teh para mitra sorana ngirung mata kukurayeun atuh Mang Kamin para wargi sadaya beuki soak lantaran sajaba ti capek teh sieun deui mending ngagibrig siga nu muriang tungtungna ngarempeyak teu kuat nangtung namru bari humadurung. Aduh, Mak, Bapak, tulungan aki, aya jurig, cek Mang Kamin calangap kawas nu kasurupan panon burial buncelik molotot kanu ngajepat bodas di buruan. Barang keur kitu cep aya nu tiis kana punuk gurubug Mang Kamin ngagurubug bakat kusieun jeung reuwas ret ka tukang teu aya naon-naon. Ampun jurig, ulah deket-deket ka aing. Kan itu kanu jauh, ka Sabrang ka Palembang, ka Walungan ka itu. Mang Kamin sisinglar tapi kaayaan tetep mata keung. Malah mah asa aya nu ngadeukeutan ka Mang Kamin. Kadenge leumpang tinggar belig tapi disidik-sidik mah teu aya nu katempo da poek jeung hieum ku daun baruntas. Tapi sakiceup anu datang ka hareupeunana jeleng ngajanggelek jangkung gede. Rupana bodas meni ngeplak beungeutna teu pati sidik. Ragamang leungeunna anu ngarangwas nyekel sirah Mang Kamin. Kuak Mang Kamin ngacerit bari nyuuh kana taneuh. Tolong! Ampun! Tolong! Karasa aya nu ngarampa kana punuk les Mang Kamin kapayahan teu inget di mubi alam sareng waktosna kabujeng sehep. Rupina deui ka dieu heula para mitra sadaya carios nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Ki Leuksa dina bagian kadua. Mangga tu para mitra sanes kirang sono Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng kantun mereka sadayana mangga permios.